Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasakala buru nyangku. Bismillah, pamuka lawang carita. Rumasa diri teh dihirupkeun ku Allah nu Maha Ghafur. Nyukcruk catur nu kapungkur, mapag carita baheula. Kacatur di hiji pilemburan, hiji dayeuh nu ti isting trim, rahayatna jembar ku pakaya. Teu kitu kumaha da eta pilemburan teh digeugeuh ku hiji pupuhu desa atawa kuwu nu kamasyur kakoncara ka mana-mana ku kabeungharanana. Nincak kana paribasa berat beunghar dunyana, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Loba ketan, loba keton, buncir leuit, loba duit. Sok sanajan kitu, sifat manusia kaancikan nafsu nu ngagugudug. Rasa nu teu bisa dipondah, aya geureunteu sate hayang ka hiji wanoja. Padahal mah kudu kumaha bojo nu tos aya nincak kana bebasan geulis ka wanti-wanti, endah ka bina-bina, solehna eta istri kuwu nu tos teu birek deui di eta pilemburan mah. Kuwu nu kabungbuleungan ku wanoja teh unggal poe nu dipicangcam beurang peuting ngan eta wanoja wae. Teu kitu kumaha da eta wanoja teh geulis lain menang meuli, halis ngajeler paeh, tarang teh jamenterangan, pipi ngadaun seureuh, gado endog sapotong, waos gula gumantung. Hiji mangsa eta kuwu nyarios ka bojona, geulis pupu janing ati akang nyuhunkeun widi. Akang teh resep ka hiji wanoja urang sisi. Akang aya niat migarwa ka eta wanoja. Jigana mun teu laksana ngadahup ka eta wanoja bakal paeh ngajampana bugang. Bojona Surti kanu kahayang jadi caroge. Kakang sumangga rai menghalang-halang, caang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Ikhlas ridho kakang bade kagungan garwa deui, nanging aya syaratna. Naon syaratna geulis? Syaratna sawah nu sabau bengkok akang nu di blok Pakuwon gerak tanduran ku eta mojang, kedah rengse ti isuk dugi kaburit, teu kenging aya nu ngabantuan ku saha bae oge. Pondok carita eta wanoja teh nedunan pamenta bojo kuwu, tapi geus datang kana titis tulis bagja diri takdir, teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Tacan oge lekasan tandur, eta wanoja teh pupus dipundut ku nu rahayu di tengah kotakan. Atuh ibur salalembur, rahayat geunjleung cenah kuwu teu tulus nyandung. Da wanojana palastra di tengah sawah. Ti harita eta kotakan disebut burung nyandung, dugi ka kiwari. Layon dicana kalembur, eta wanoja teh boga dayang satuhu kadunungan. Eta dayang cerik ulah elih, juragan ieu abdi bade sareng saha, asa kabedi langit kabentar gelap. Dayang cerik balilihan berang peuting. Lembur tempat wanoja dikeureukeun katelahna lembur burung nyandung.
pikeun pengeling-eling eta lembur disebutna lain burung nyandung. Dugi kakiwari disebutna kampung burung nyangku. Ari dayang ceurik ngelahna Reumadayang. Kampung burung nyangku jeung sawah Reumadayang teh pernahna aya di desa Jambar. Sakitu carita sasakala burung nyangku nu pernahna aya di desa Jambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.